Alhamdulillah anu ka 258. Wasorofa mangka mengkol itu si akil. Ae bisa babi dalikan nuri, tegasna maka kusabab itu nur alladzi anu asroko moncorong itu lagi fi qalbihi dina hatena itu si akil. Watabayana jeung pertela lahu ka itu akil bihi kusabab nur naon ma perkara huwa ari itu ma eta hakun hak bener. Soropa mangka mengkol si akil ay a'rodo tegasna maka ngabalieur si akil an hadhihi dari ti ieu daerah dunia mubdiyan tingkahna anu meuremkeun paningali hatena ae guero multafitin tegasna anu teu ngareret ilaiha kana itu dunia biqalbihi ku hatena itu si akil wa ata sareng ngadatangkeun musannif bidalika kana lapad sorofa di annal i'rada karana sanya-nyana ngabalieur eta qad yakunu terkadang kabuktian ma'ahu sartana itu i'rad ma'ahu eta tetap sartana itu i'rad naon iltifatun ngareret wa qaluhu sareng dawuhan musannif wa a'rada tegasna ngabalieur itu si akil anhatina itu daerah dunia ulian tingkahna anu mungkur atawa mengkol mana tafsirun ari ieu lapat teh eta tafsiran lima kana kaul qablahu nu samemehna itu mah falam yattakhidha jeung teu ngajadikeun si akil kana itu daerah dunia watonan kana tanah air watonan kana tanah air lemur tempat cicing tanah air seperti orang Indonesia di Mekah tanah air Indonesia ailam yastalkinha tegasna teu ngajadikeun tanah air si akil ha kana itu bidohirihi kalawan dohirna itu akil ala wajhi tamattu'i netepan kana ala jihati tamattu'i netepan kana jihad ngeuneunahan wa taladudi jeung enak-enakan di ieu dunya wala ja'alaha jeung teu ngajadikeun akil kana itu daerah dunia sakanan kana jadi imah ailam yusakinha tegasna teu ngajadikeun imah si akil kana eta daerah dunia bi batinihi kalawan hatena itu si akil ala jihatil mahabbati netepan kana jihad mahabbah laha kana itu dunia
Wayah tamilu jeung pantas naon ayu ja'ala yang dijadikeun naon alwatnu lapad alwatnu wasakanu jeung lapad sakanu eta bimaknan wahidin kalawan makna anu sahiji. Sakitu nu bakal dibahas dina mingon nu ayeuna. Hikmah ka-258 ngabahas tingkah hatena jalma nu boga akal. Masih kene irtibat jeung hikmah nu ka-258. Ieu mah nu dibahas ayeuna tingkah hate anu timbul tina aslina hatena nu boga akal. Ceuk dina hikmah nu kamari nu boga akal mah jalma nu hatena juhud tina dunya. Lamun jalma hubud dunya eta teu boga akal. Kamari hartina teu boga akal lain teu boga akal natiko. Maksudna teu boga akal teh di dieu teh katutup hatena ku kakuatan sifat kamanusaan anu sok bareng jeung hududi nafsi. Jadi maksud akil nu boga akal anu timbul aslina hate nu disebut teu boga akal anu henteu dohir aslina hate. Naon jawabna? Aslina hate mah zuhud eta asli hate. Lamun hate hubud dunya eta hate dipangaruhan ku kakuatan syahwat nafsu. Boga akal hate asli dohir, teu boga akal eueuh aslina hate. Jadi hate teh hakikatna nafsu. Mata cek kamari nu hubud dunya teu boga akal artina akal naon? Akal gorijina katutupan ku kakuatan akal natiko nu dicicingan ku nafsu. Jalma anu boga akal anu hatena bebas tina perbudakan nafsu sehingga dohir sifat asli hatena nyaeta naon? Zuhud. Ari ngaran zuhud tapa logat harfiahna. Tapi tapa teh beda-beda ari ngaran tapa ku basa Sunda. Aya nu tapa teh cicing dina guha. Teu dahar, teu salat, teu minum, teu ngurus anak pamajikan 2 tahun na guha. Eta mah tapa Buddha anu gitu. Eta mah tapa Buddha, lain nu dimaksud di dieu tapa dekade. Lain kitu zuhud dina Islam mah lain, eta mah tapa dina agama Buddha. Teu dahar, tiburang tepi ka peuting, wisol haram hukumna ceuk agama. Dina Islam lain kitu tapana. Kumaha teu ngaran tapa dina Islam mah? Tapa anu nurutkeun ahli tasawuf heula ulah waktu jero teuing. Wajhada wada faqdu ala qatikul bil mahalila faqdun lahu taku aqala. Cantik arti itu bahasa Arab. Diartikeun make bahasa urang mah kieu ya. Apa ujang tinggal gumantungna hate kabobogaan boga hade teu aya ngala
Jadi ngaran tapak cek ahli tasawuf teh hate tong pakait jeung dunya. Nu matak nu juhud mah dunya teh diteangan neanganana tapi bener sakumaha nu bener cek Allah. Tujuanana ge pikeun dinapakakeun dina bener. Nah gitu. Lain ulah boga mah alus malah mun teu boga ngala teh naon? Neangan. Boga dunia alus, neangan dunia alus asal jalanana bener, tujuanana bener. Tuh. Eta juhud gane juhud. Tukang usaha ge juhud. Itu ngan asal hate entong ta'aluk kanu diteangan. Artina ta'aluk teh naon? Nuju ngamaksud komersep. Eta ta'aluk ngaranna. Ta'aluk teh mikara sep. Nuju ngareret. Nu disebut bugdu dunya teh lain kudu teu boga dunya, jeung ulah neangan dunya lain gitu. Bugdu dunya teh sanajan neangan dunya tapi hate teu nuju kana dunya. Ka mana tujuanna ka Allah. Jadi lempangna dunya tapi tujuanna teh ka Allah. Juhud sanajan tukang usaha ge. Lain juhud teh cinukul we cara neangan dunya. Atawa teu boga dunya. Saya teh mah ahli juhud, soalnya isuk na getur na golodog. Ngedul sama lain juhud gitu. Ngedul eta mah kecuali mutajaridin. Mutajaridin mah teu kasar teu naon. Teu disebut ngedul. Muktasibin mah getur. Nah, eta ngedul, eta kitu mah. Ari mutajaridin mah teu kasut ngedul. Dan memang asbabur rizkina dicabut ku Allah, pikeun mutajaridin mah. Tapi rizkina dicukupkeun ku Allah. Eta mutajaridin. Jadi ngaran juhud mah teu pakait hate jeung dunya. Mun teu boga neangan, boga alus. Ada ulang yang kajuhud tara neangan dunya atawa teu boga dunya. Nabi Sulaiman ge beunghar ahli juhud. Ari juhud mah asal dunya ulah yana hate eta juhud ngaranna. Neangan cuman neangan non, neangan duit. Tapi hate teu nuju kana duit. Ek nuju naon? Kaalusan ti Allah nu datang dohir tina duit. Tah eta gitu. Jadi lain neangan datiah duit tapi manfaat tina eta. Begitu duit aya leuwih manfaat, aya nu hebat manfaatna, geuwat eta surupkeun kadinya. Eta juhud. Lamun duit aya padahal manfaatna datang, kurang teh ditarsurupkeun. Hubud dunya. Gampang gitu. Matak nyebut hubud dunya jeung juhud teh ulah ku batur ku urang. Jangan ilmu na juhud kumaha hubud dunya kumaha disebut batur masuk teungeuna. Wah, sia teh koret kehet sia ge koret terus bisa we semua ka batur nyebut koret begitu. Hubud dunya mangge hubud dunya. Ulah ka diri urang, teangan ilmu dipake nyangan di diri. Aing hubud dunya teh teh. Mari dibejakeun sing tanda-tanda hubud dunya. Ke aya tanda-tanda murid nu mausul aya ke. Bejakeun ulah. Bisi ruas. Mun dibejakeun. Cek layang musuh mun dibejakeun bisa jadi hijab. Bejakeun ulah. Cawios nyari hate. Kan tulikeun lah babjuh tadi. Nah gitu. Jadi nu boga akal teh anu juhud. Ada nya Bu? Juhud teh mun muktasibin neangan dunya tapi tujuanana lain ka mana? Ka rek neangan manfaat nu datang ti Allah nu dohir tina eta dunya nu diteangan ku eta juhud sanajan neangan dunya. Lamun getol dagang teh lain hubud dunya, getol amal saleh. Di logo kabeh kena aki-aki isuk-isuk kebun kene mangul pacul aki-aki hubud dunya. Kalau tujuanana ka Allah mah isuk-isuk mangul pacul. Eta mah aki-aki getol amal saleh. Ngan cirina geus boga duit ditasupkeunana di jalan Allah.
Ulah kasujah sabsato. Ya Allah, abdi minta duit anu loba, engke ku abdi pake sodako, ari geus boga. Henteu. Ulah. Ibu-ibu, bapak-bapak mun hayang beungat mentana ka Allah sing loba. Sok minta loba tah da? Sok. Minta loba tapi keur nasarupkeun seutik. Maksudna loba tah nasarupkeunana. Ya Allah, abdi nyuhunkeun rezeki. Muga-muga teu hirup untung tina usaha abdi ieu. Sing seueur, sabab seueur nu rek di napakahanana. Hiji, mun aya fakir miskin butuh ku abdi rek dibere. Kadua, masjid mun rek direhab ku abdi rek dibere. Katilu, nu masantren teu bogaeun ku abdi rek dibere. Kaopat, mitoha mun teu bogaeun rek dibere. Terus sing loba. Kalimat tetangga nu teu bogaeun ge rek dibere. Tuluy dina naon? Mun abdi yang motor rek dibeli. Loba mental. Yang meminta saeutik kitu da. Ya Allah, lungsurkeun rezeki tina sabab usaha abdi keur anak pamajikan abdi. Duaaneun anak pamajikan. Entak diberena saeutik sakitu ge mahi anak pamajikan cek Allah. Sing loba. Soalnya anak pamajikan teh rek mere batur, mitoha tatangga, kulawarga, indung bapak terus sing loba mun aya agama butuh ku abdi rek dibantu. Masjid butuh ku abdi rek dibangun. Terus sakitu sing loba. Engke Allah ngaranna loba. Sabab posna lo. Istamsirul rizqa bisurah komentar turun rizki kita ranjan cek rasul ku sodako. Hartina sodako nasarupkeun di jalan Allah. Lamun loba nasarupkeun harta urang di jalan Allah maka nu datang ke loba. Ieu mah rezeki hayang loba ari pas rek mere direm. Fakir teh bari itu. Moal loba dibeureunna ku Allah mah. Sabar teu niat loba nasarupkeun. Arek mere tetangga arek saeutik. Ulah. Rek loba Gusti mun loba mah di abdi anu dibikeun. Sing loba mentana kan. Ulah minta keur sorangan keur abdi we jeung pamajikan. Aduh gitu mah kurang pinter teh. Sing loba nu liwat bisi aya nu ibnu sabil keur ngalalana. Haja katingali butuh ku abdi Gusti rek dibere. Qur'anu abdi teh Gusti nyuhunkeun rezeki teh ke Allah merena loba. Sabab posna lo itu Allah nurunkeun rezeki ka abdina bihasabi nafaqatihim. Awas ingat. Rasul. Allah nurunkeun rezeki ka abdina saukuran nafkahna. Ya mau baru budak manehna budak batur ge dibere. Berarti Allah merena loba jaga jeung batur ogo. Ari kitu minta ieu urang inget anak pamajikan engko. Mitos kitu disebut. Tak saeutik wae misalnya teh untung ngetrikeun gede boga perusahaan teh leutik atuh. Atuh da posna ge sodakon saeutik. Mantap ulah bohong tade. Ori kur minta ke Allah, Qur'anu. Ori rek teh urang boga batur susah teu sanggup mikeun. Nah, eta jalir janji nu kitu ngaranna. Jadi ulah gegeleneng mun ku Allah dicopot teh. Lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan malih teu jalir janji mah malih copot deui nikmat teh ku. Nah, gitu. Kitulah geus. Kayu ke rumah di kaumin teh. Tadi namanya keur fakir miskin, keur ngabantu masjid, keur ngabantu bangunan sarana keagamaan, keur mere indung bapa mitu. Pas boga mitu hari itu diantep. Lamun dicopot deui rezeki, da anjeun ngarubah diri sana. Tadi berbeja keur napakah, adi nyatana keur ngalajur nafsu, ngumar amarah. Mohon dicabut deui ku Allah. Wayahna eta teh awal kehancuran. In kafartum inna azabi lasadid. Tina saparehna siksa Allah teh dunia nu aya dicokot deui ku Allah. Wa in syakartum la azidannakum ditamahan ku Allah. Tamah teh bisa jadi nominalna hitungan duniana bisa jadi barokahna. Jalma berehan duniana dikurangan tapi barokahna digedean. Bare tomah menang 1 juta sabulan ayeuna mah ngan 500.000. Sabab krisis ekonomi tapi barokahna lebih gede daripada 1 juta bareto. Bisa jadi.
barokah teh gizi mun dina makanan. Saeutik nu di dahar ngan ngijina hebat 2 minggu teh yang dahar. So barokah nu gede. Dahar jeung hayam beak hiji isuk-isuk jam 7 jam 10 geus ngerebek deui beuteung eta. Kurang barokah. Barokah teh eta mah heula. Tapi ulah dihartikeun barokah. Salah kira-kira tadi mun untung barokah lain. Gitu. Tapi naon? Manfaatna panjang. Itu salah siji manfaat panjang dahar sapoe sekali tapi jag-jagna 2 poeun. Urang dahar sapoe 3 kali jag-jagna setengah poeun. Tapi jag-jagna pake mana? Dipake ulin, dipake ibadah ka eta barokah ngaranna. Nah gitu. Bantu pohong ke hijab usul. Pangina nyargene. Tak dibajakeun ti bertentu. Pokona mah engke di mana yang di rumah muridin tong ngarep-ngarep usul. Ka hijab. Tong nanyakeun kitabna se. Mending langsung we ngedahar baso ulah nanyakeun resep baso. Keburu lapar geus didagoan geus engeng saking ban. Hayang baso beuteung geus kukuruhukan buburu heula resep baso wah keburu modal kan. Tere jalan pintas. Sangat. Akil teh zahid anu zuhud. Nu zuhud teh nu hate latar ta'alluq jeung akwan, teu nuju, teu ngarere, teu miresep. Eta zuhud. Dunia boga neangan dunia neangan tapi teresep tenuju henteu teu ngarere eta teh tadi. Aya cupanon aya meuning ai. Ku otak dipikir meuning ngeranakan. Ya tina ilmu peternakan Bang. Kudu kieu mikir. Otak mikir panon nempot cepil nguping itu awak nyekel ngeunah hate ulah. Jadi urusan dunia mah tina beureung ka luhur. Kepangi ku panca indra tapi dina hate tah taya eta juhud ngaranna begitu. Jadi berarti melapari ge tong diurus. Bane kumaha Allah aing ngarek juhud. Goblok lain juhud eta. Juhud begitu. Juhud mah urusan hate, urusan panon, urusan celi, urusan otak, urusan leungeun. Kena migawe dunia, kena ieu keur lempang di dunia. Disebut tujuhud sanes hate migawe dunia tuh kan tapi hate muntah dina dunia ka tuluina ayeuna hikmah ka 258 teh rek nyaritakeun tingkah hate jalma anu zuhud teh tingkah hate tapi timbul deui tina hate anu zuhud teh gitu. Bisa oge ya teh hakikatna zuhud itu tadi. Kumaha hakikatna zuhud teh? Bisa. Atau timbul tina zuhud tadi teu ta'alluq jeung dunia itu penjabaranana teu ta'alluq jeung dunia teh eta zuhud teh sorofa an hadihidar. Jita eta disebutkeun zuhud teh kan. Atawa tingkah hate sabada zuhud. Di mana nur zuhud, ari zuhud teh tingkah hate. Eta zuhud teh aya nur, eta zuhud teh ngabogaan nur ti Allah. Di mana nur zuhud moncorong dina hate, tah tingkah hate teh jadi sorofa an hadihi dari mubdian hiji ta. Jadi nu caang hatena ku nur zuhud mengkol hatena tina dunya. Kumaha maksudna sorofa an hadihi dari mubdian? Qalbuhu ghairu multafitin ilaiha. Hatena teu ngareret teu nuju kana dunia.
neangan dunia tapi lain dunia dituju naon manfaat nu dohir ti Allah nu dohir ti eta dunia itu tah bedana anu hubud dunia mah jatiah dunia ari anu zuhud mah manfaat dunia nu dadugaan ti Allah ari anu hubud dunia mah jatiah dunia nu ditujuna nu nuju jatiah dunia atau kudat dunia nu matak sok korek tina dunia matak ciri hubud dunia korek ulah bisa ngelak ya sama dan disitu fakta berbicara ulah nyeri hati wayahna nyeri hati oke dari hukum Allah beda jeung mobil di jalan pas kaleta di kereta sok ngimbang mana batur tara lempeng aing ka jalan sorangan namun di jalan urang make mobil bener bisa jalma mengkol ka sisi untuk seperti itu hukum Allah lempeng jadi syarafa an hadi dari mubdian teh panona dipereungkeun ku eta si abdi tina rurat reret kana dun hiji eta nur juhud lamun hate urang peureum hartina teu nuju dunya teu mikaresep dunya teu ngareret kana dunya sanajan neangan dunya tujuan kal eta nu kahiji caan nur juhud dina hate iya kan ayeuna mah diluruskeun niatnya menit ke pasar ini kap jongkok rek dagang ingat lah ingat kalau tibatiun kumaha tuh niat ibadah ku pasar tina kasab nu ieu muga-muga Allah ngadatangkeun nah kitu guys diulah bulak beli dulu kumaha itu neangan manfaat nu dohir tina dunia eta sarafa anda hidat lain kudu orang kasawah aduh aing kudu manglengos teh di dunia di daerah dunia pae tuh meureun cicing di dunia neangan dunia tapi hate tujuan ka Allah nah eta nu mencorong nur zuhud dua falam yattakhidha watonan nu mencorong dina hatena nur zuhud tengangat dunia ieu teh tempat sabenerna henteu ngajadikeun ieu daerah dunia tanah air lembur urang teu ngajadikeun lembur urang aing teh urang dunia lain urang dunia urang mana urang akhirat urang mah ngan keur nyimpang ka dunia nyimpang ari nyimpang sok lila tah lamun urang rek ka Ciawi aya tangkal kayu da panas nyuhan eta beureul kitu sok aya nu bubuara keur nyuhan tah mata saukur betulna kana dunia mah saukuran keur harga hidup di dunia saukuran dunia migawe dunia saukuran dunia betulna kana dunia saukuran keur di dunia hari di akhirat itu dengan dunia terus liwat dunia naon tapi manfaat dunia mah aya di akhirat itu mata hidup di dunia hasil tina pagawean di dunia ditransferkeun ke Allah supaya engke jadi kehidupan jadi kehidupan dunia teh berjuang pikeun kehidupan lain pikeun berjuang hidup urang di dunia urang mah hirup ayeuna digawe ayeuna pikeun ngeun ayeuna salah digawe ayeuna hirup ayeuna keur kapentingan eta lijud begitu cek dina makom dohir makom hakikat mah lain gitu beda deui ngaji mah setahap we lah nya ulah kecikot deui situ ka harti henteu ngajadikeun yen ieu dunya teh tanah air hiji kumaha palam yattakhidha watanan teh dunia lain hakikat hirup itu cek kali juhud nu geus caang nur juhud dina teh lain hakikat hirup dunia mah engke di akhirat hakikat hirup mah nikmat bohong baliat bohong naon sababna nikmat bohong dituntungan ku baliat sok di dunia aya nikmat teu dituntungan ku baliat
kabeh ge ku baliat tas dahar geuna ari geus geuna dahar oh wes baliat baliat nikmat hitungan ku baliat lain nikmat bohong baliat kajian ting baliat lamun urang sabar yang hareupanana diganti ku Allah ku nu alus atuh lain baliat bohong nikmat bohong baliat bohong mantap cek Rasul man arufaha la yafrahu fiha wa la yahzanu fiha jalma nu nyawa hakikat dunya di dunya tara susah tara bunga mun manggi nikmat tara bunga ku nikmat dunya sabab bohong hakikatna namun datang baliat tara susah ku baliat sababun aing sabar diganti ku alus jadi bohong baliatna nu susah sok bunga di dunya nu teu nyaho hakikat dun kudu ngaji deui sing bener entak cek Imam Ghazali mimiti ilmu nyaho yen hakikat hirup akhirat tungtung ilmu musyahadah dina ibadah kau. Jadi lamun lembutkan hakikat hirup di dunia mah pemikiran akhirat tadi itu. Ngeunah dunia teh usaha keur kahirupan dunia nih nikmatan di dunia. Nan bedana eta mah jeung sato. Ingin dahar ukur segitu. Hardolin sekolah. Zaman hirup nangan mikirkeun nu di dahar nu diinum itu terbeda jeung harga hirup jeung hargana anu kaluar tina betulna jalan minum lah disebutna ge dunia mah teu boga akal mah artina teu boga akal goriji lain teu boga akal tiko aing disebut edan ku ajengan tanya Kang Jim lain akal mah pinter dengan akal goriji nu teu boga sete akal nu balik ka adu anu kada terus dunia apa mah tak loba ge dunia. Jadi falam yattakhidha watanan teh nur juhud mah di mana mencorong nur juhud tentu pengakuan hatena ya dunia lain lemur kuring. Lemur kuring ae kadua dunia hirup di dunia lain sabenerna hirup. Hirup nu benerna mah di akhirat. Hirup nu teh ditungtungan kumaha? Hirup ditungtungan ku maut mah bohong. Nikmat ditungtungan baliat bohong. Baliat ditungtungan ku nikmat bohong. Sing paham urang. Dunia lain hakikat nomor kedua, mana walam yatakhidha watanan. Moal nyokot dunia ala wajib tamattu wa taladzud. Yang mencorong hatena kunur zuhud mau nyokot dunia netepan karena perjalanan enak-enakan beli motor lain rek enak-enakan tempat motor tapi neangan manfaat terlohir di motor dahar lain enak-enakan dina dahar tapi rek neangan manfaat dahar matak dahar nanti manfaat yang mau ispu darah tinggi penyakit gula Allah ori gawe dahar jeung lemah terus. Nikmat kan teman. Ori jeung sayuran mah teu tapi manfaat. Matak nu ngalajur nafsu mah jengker sakedeung deui. Begitu. Jadi urang ulah nyokot dunia kecuali neangan kemanfaatan ae. Gitu. Lamun nyokot dunia karena taladud berarti hubud iya situ dua kan hilu wala ja'alaha sakanan tinggal di dina logat itu tadi wala ja'alaha sakanan tengah jadikeun si akil kana jadi imah ya dunia di dunia lain tempat cicing nu sabenerna tempat cicing nu sabenerna akhirat itu jadi lamun kitu ukur sekadar nyimpang bener nyimpang qabda awal lahir mahfud qabda sani alam dunia qabda salis alam barzah qabda rabi ahli surga di surga ahli akhirat di akhirat qabda opat tungtung qabda mana ahli surga di surga ahli neraka di neraka eta
tungtung hirup. Hakikat hirup mah di surga atau di neraka. Nah, gitu. Aya nama. Ieu mah lain tempat cicing urang. Lain lima urang mah surga atau neraka. Gitu. Aya nama di dunia naon nyimpan di kopdoh sani. Kopdoh awal lahir mahfud, kopdoh sani alam dunia, kopdoh salis barza, kopdoh robe akhir. Jadi orang akhirat. Imah wing di mana? Di akhirat. Lo kang aku di imah ini deh. Balik ke imah bohong. Katong usah ini bohong. Bisa betah di bohong. Itu kan. Ada tarik kayak namanya, majid beda ya. Sini jadi jelema bener. Bener kumaha bener balik ke Allah, bagi jelema. Ngan itu balik elu balik kan jelema. Nah, gitu kan. Jadi nu boga akal mah juhud. Di mana hatena juhud teh nur. Lamun dina hate aya nur juhud, tingkahna tilu teh. Itu tara nuju kana dunya. Tadi ya. Kecuali neangan manfaat dunya. Lain gati dunya nu ditengan kade. Sarofaan hadida cicing di dunia tengaku ai urang dunia urang akhirat. Begitu kuduna pengakuan hak jalma juhud eta. Manusia tuluina hakikat hirup ieu mah hirup mu bohong. Cau hirup ditungtungan kumaha? Ari di akhirat mah teh teu. Henteu abadi. Teu ajali ngan abadi. Matak barang wujud aya nu ajali abadi Allah, aya anu teu ajali ngan abadi seperti akhirat, aya nu teu ajali teu abadi seperti urang. Itu moal aya anu ajali teu abadi moal aya, mustahil iki. Nu tilu kejadian. Abadi ajali, teu ajali ngan abadi, teu ajali teu nu kaopat mustahil moal kejadian. Barang nu ajali mah tangtu abadi ngan teu sakur nu abadi aja ajali gitu. Ngaran ajali ayana teu eueuh heula, ngaran abadi ayana eueuh tung. Allah mah teu eueuh heula bari eueuh tung, tapi akhirat mah aya mimitina eueuh tung. Teu ajali ngan urang mah teu ajali teu tadina eueuh ayeuna aya engke eueuh deui. Teu ajali teu nah. Kecarakan hirup itu teh dulu. Dia mau ngaku hirup di dunia, matak neangan nikmat di dunia. Teteangan di dunia hasilnya keur nikmatan di dunia. Oh, teu akal itu. Artinya teu paham kana hakikat hirup. Teu paham kana hakikat dunia. Wala ja'alaha sakanan. Nu katilu nu caang hatena ku nur juhud henteu ngajadikeun yen ieu dunia teh jadi imah mana? Kumaha bahasa imah sok? Tempat hari tadi mah tanah air lemurku, sebenarnya lemur kayak fungsi, kita masih buka imah, tah gitu. Jadi lemur lain, imah lain. Matak tahu aku, aing jalin ulang alam dunia, ulang akhirat. Matak jama di mana ayo mau cok balik gitu nih. Palantos muli. Nya muli. Nya balik ke mana ke akhirat itu. Dunia medalin 5 malena. Balik ke mana dari itu. Balik nyebut nih. Kan sok di disdodolkeun muli ka rahmatul. Padahal nu balikan ku doa Allah. Itu kana rahmatullah. Mun ibadah busu teh kana rahmatullah teh. Oh di dunia ibadah tara iman henteu mah kana ku doa Allah kan balikan rahmatullah. Ulah almarhum. Kajal mah iman cenah almarhum almalun gitu. Almalun. Almalun. Muli ka rahmatun loh nu alus mah nu goreng kana laknat. Maka full apa nu tadi? Ladai cinta sih.
Eta teh tah gitu nu tuturuti ka Rasul teh pal ilmu. Karena Rasul pernah nganyatakeun jalan mana ya teh mayit saya anu nyebut saya nage sahabat teh. Ngan jalma salat nama laun. Ya mayit dalam sekadar kami tuturuti ka Rasul. Enggak bohong eta. Siap. Ulama daek ditah. Kalau disebut orang doakeun muga-muga husnul khotimah gitu we mau jadi fitnah. Kalau nggak ditanya, "Yo saya kecuali sok ngaji, sok salat ketinggalan ku urang eta mah husnudon teh naon." Ari jerona salat mah usul jeung teu usul tak apaan. Tapi lamun apa mau ulah jangan di bar usul aing mah teu siapa itu. Coba we nyaho masuk aja tuh. Pan ari ahli awam mah di pasien mah aya nu di pasien uningan kan. Ali maju mau lapalun. Subhanallah anu usul jeung henteu teh malapa. Mata ke sama tasbih ampihan we teh nyoba satu. Ini politikna we deui kan. Itu apa karena hakikatul maujudat. Tapi ari ahli Allah mah kan di pasien paham, kade. Mata patur sok areraeun ke pangijeng ahli Allah. Lamun keur dibukain kisah. Datang di masjid. Kang ka salat. Mohon. Di mana Kang? Ka salat di masjid. Rakyat nempo lempang mah cukil. Kepanggil ya. Ya. Di mana kan? Mangga. Teguh di sholat, kena iman lagi geus leungit. Kantung diri. Cawap lo kali wariun. Kan di kubur teh meureun bisi bau. Itu jelas bukan tung diri mah iman lagi coplok keduakan gua ngaduakan manusia sampai-sampai pegat itu segala cakapeng sanu apa ngatungtung umur masalah ngaduakan husnul aduh lugas jelas menyata ngagantung teu buku lah almarhum cenah anu dekang ieu teh wasan lah, ulah daek, ulah nyebut gitu jangan repet. Sok cenah saksikeun ka urang, tak punya tahu gitu. Da daek. Ieu teh main alus, kudu salat getara. Gawe nang teler. Nyebut alus itu sanggup nyebut alus kan gitu. Ayeuna mun teu daek jadi fitnah, ditah we. Terus aku Mau caranya. Sampai tanya-tanya. Hah? Lagi ketukan ya. Di lembur mosok ditanyakan. Tak aya jangan salatkeun itu mau aing nyelatkeun. Nah. Keur hirup penentang salat, ayeuna geus pae minta kudu salat. Betulan geus pae mah ada teu guna geus pae mah betul. Kudu bare keur salat. Goreng-goreng ge salat, berarti butuh salat. Disalatkeun jadi. Ya guru, ulang guru tu. Salat keur hirup gitu betul salat. Salat ku aing kudu salatkeun. Mencek basana keur hirup tentang aing, nya aing keur nyolatkeun manehna. Gitu. Aing ngajakan salat kalau tak cici. Tentang Allah, kudu didoakeun ka Allah teh sanggup aing ngadoakeun. Rasulullah tegas. Sisa labah munafikin. Segitu. Lebih Abu Bakar gitu diterima doa dipikeun. Sita zakat teh dae. Bejakeun geus zakah zakah. Keluar kieu loba. Bejak deui. Gitu. Teu daek deui terus akhirna mah kan sisa labah munafikin. Eta keur maju Rasulullah seseorang gitu hakikat sama Allah. Nu matak Abu Bakar teu narima Abu Bakar aya bikin doma ayeuna mah Rasul berarti teu kabur teu diarah Rasul. Ismikan disebut munafikin mah geus dicap. Da geus nentang kan. Jadi arah, datang ke sahabat teu diarah, terus ke sahabat teu diarah. Nepi ka aur-auran bungut di rumudan. Tuluy keusik di aur-aur kana sirah saking hanya kal teu nurut ka Rasul. Da geus dipalik si Rasul. Sisa labah munafikin, itu bisa dicabut ke. Itu kan.
gagabah kasih Allah teh apalin padahal ketinggali ku Rasul sisa Alabama malah iman sebenarnya itu Pak atau udah diberi paha maka udah linasi itu doh ke ari nasmah jalma ari mutakin manu takwa kan ai jalma nu takwa itu takwa itu udah linas nah anu hudan linas teh petunjuk ka manusia eta mah aya hudal ilmu zalikal kitabul la raiba fi hudal ilmu teu hudal linas zalikal kitabu tapi hudal ilmu takin nu takwa mah jadi pitu tuduh Quran teh dibacana ge jadi pitu inna hadal qur'ana la yahdi lillati hiya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam gitu kan dibaca Quran jadi pituduh itu berjamaah anu takwa hari jamaah anu takwa mah jadi pituduh kumaha kita maca Quran ge mu ngaji Quran mu segala mu jadi orang nuturkeun tingkah Rasul teh sunah Rasul teh kudu make ilmu ulah pae tuturuti unggul itu kudu apal ilmuna itu dina waktu kumaha Rasul nyontohan kieu teh kudu terang mula asal-asalan yang pernah disaksikeun ku Rasul ge yo iman bapak ini udah disebut iman ku sararea iman berarti nu disebut iman ge sahabat itu mah da Rasul hari ieu nu disebut iman sa nu salatna sakap mah da jangan ge maju nyebutkeun ieu ge maka mohon Orang pada habis maut harga maut mah urun kitu sae lamun keur hirup urun sae naon sae mah geus maut nu hirup urun sae anu geus maut urun namun disalahkannya geus maut sae eta mah nakwil tambah bingung ngajawab beunang Kemarin saya tapi lamun anu biasa ngaos biasa amal pas urang itu kan terangkan hatena mah tah mau sodon dan menyebutkan saya dan memang eta saya amal gitu orang tukang bangsat hayam disebut saya anu jelas tentang iman tentang Allah kalau disebut saya gitu mau teh orang pada mah orang tahu sana orang ini jadi kan jangan orang mah oh ada harus tutup riwayat sama jangan gitu juga nah gitu ya kudu make ilmu lo asal-asalan hari nu kitu mah nu bangsa urang sok salat ngaji bangsa urang biasa amal kitu kita mana di wajengan ya saya dan memang itu saya urang ketinggalan lamun tiba kana salah ge sok tobat duh hampura salahnya ka anjeun ta eta saya teh harus midot itu sapada kurang diisi broken kan pada heula netar dilubarkeun di hampura ku sadarea kayak disaksikeun ieu mah teh saya husnudon teh saya ieu mukmin gitu sakanyahan urang lakuna lakunu iman begitu tarentang tara mata karikana ajaran Rasul tarimakeun sanajan urang teh bisa migawe eta teh keur urang ngan kuring can bisa migawe gitu karena kahijab kene kuna jadi ulah asal-asalan mata loba nu pada ieu tina fattabi'uni kan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunub lamun anjeun bener cinta ka Allah fattabi'uni tuturkeun kami cek Rasul nuturkeun ana dahirna wungkul Rasulullah salat 4 rakaat Rasul mah salat misada urang mah salat
maju nuturkan Rasul dohir wungkul kudu jeung hakikatna dohir batin nuturkeun fattabi'uni Rasul musyahadah urang ge dina jalan musyahadah minimal keur taroki urang itu musyahadah gitu eta nuturkeun ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kan ajaran Rasul ge kade kudu taliti di dinya gitu kan aya anu contoh loba aya nu contoh hiji dina contoh nu hiji tara ikhtilaf dina contoh loba ikhtilaf anggar jeung ti Rasul ge aya madhaj aya madhab ari mazhab mah mazhaba anu dijalankeun ku urang dicokot tina hiji contoh Rasul kalain ngabukaan bujah ari anu mana ari manhaj mah kabeh ti Rasul maca walal akhiratu ti Rasul walal akhiratu ti Rasul qiraat hamzah sakat dina walal tiap hamzah sakat contoh ti Rasul eta manhaj disebutna sok assalamualaikum oge sabaraha kali assalamualaikum sabaraha rupa si sok assalamualaikum dina salat ari salat teh mimiti takbiratul ihram tungtungna awe dina takbiratul ihram sok aya perbedaan teh ya tah teh hiji contohna ti Rasul nanti ditu teu diganti sok Allahu kabir Allahu akbar Allahul malik henteu Allahu akbar Allahu malik henteu dina assalamualaikum sarua kabeh oge assalamualaikum kan beda-beda ieu tuluina ceuk Ibnu Mas'ud assalamualaikum warahmatullah kakenca kakatuhu kitu itu cek Ibu Aisyah lain assalamualaikum na hiji assalamualaikum ngan hiji unggul itu Rasulullah yusallimu itu taslimatan wahidatan cek Siti Aisyah salam natengan sekali assalamualaikum kakatuhu geus gitu. Oh ya contoh-contoh itu Rasulullah. Cek sahabat nusajen, lain gitu aing mah. Assalamualaikum warahmatullah. Kakatuhu pamun kakenca assalamualaikum unggul geus gitu. Beda-beda man. Aya nu assalamualaikum. Sarua kayak kenca katungan ditambahan ku isarah leungeun mun keur kieu. Assalamualaikum warahmatullah gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Ieu. Urang seperti manggil gitu. Udah teh apal hadisnya banyak. Ngeun apal teh assalamualaikum engkul. Beda-beda kan contoh ti Rasul assalamualaikum oge. Jadi urang kudu apal contoh ti Rasul teh kumaha. Gitu. Subhana rabbiyal azimi. Anu kitu contoh ti Rasul. Aya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Itu. Urang sok mah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Semoga bihamdihi tah. Mosok. Aya anu wajah tu wajhiya, aya anu inni wajah tu wajhiya, beda-beda. Sarua wae contoh ti Rasul aya. Jadi contoh anu loba mana wae. Geuning subhanallah wa bihamdihi dibaca Quran. Wa bihamdihi na dimasyhurkeun ku para sahabat. Sedangkan bi ayyihim iktadaitum cek Rasul. Ka mana wae nuturkeun sahabat mana menang dituduh. Jadi ulah disalahkan make wa bihamdihi. Ngan bisi anu batur subhanallah bihamdihi unggul tong disalahkeun gitu. Mata ku ari urang ku masa can pati loban mah baca hadisna ulah kaca cawad mun batur beda. Bisi batur buka contoh nu loba. Mangga ya keheula kan nyebut teu nyolatan pedang boga hutang teh kayak ulah sametinya macan mungkin ka dituna geus dibayar tuluy nyolatan atawa geus ditanggung tuluy nyolatan bisi sapotong akan wa musallin cenah wa neraka we teu sok-sok padahal teu apal ang salat himsahun tah gitu eta mah balas arek nyalametkeun eta ngaduakeun supaya salamet tanggung jawab heula pamaha ka disolatan lain teu disolatan kan teu waka disolatkeun salah ulah Rasul teu nyolatkeun nu boga hutang salah jadi sepuluh bohong teu disolatkeun dari contoh ti Rasul eta masalah bahasana kan lain teu boga hutang Rasul teu nyolatkeun mayit nu can dibayar ditanggung jawab hutang supaya salah mat ke dikubur atau itu artinya supaya keluarganya tanggung jawab daya hartana ngan can dibayar mah adi ditanggung jawab mah seolah-olah geus bebas kan kayak gitu kan hah bayar kudu aya bukan imah jual di mana ajengan juga nu jual itu kapan aya penanggung jawab
hirup kan didinya. Mun hek aya keluarga ge lanceuk, aya bapak, aya aki gitu kan. Lamun teh aya pisan mah wah loba tinggal lamun ribut ari teu kejadian. Wah itu kira ngalamun. Ajengan jadi ribut ku maca kitab karya. Ayo ngalamun, kang loba tinggal lamun ribu kan. Datang lagi lamun deui, datang yo lamun deui. Atuh ajengan orang aja ngalamun deui. Mulai ada bukti itu jelas tak sok kita mau buka ke ulang ngalamun ya kak. Halo. Hari saya nama secepatnya. Itu enggak ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ulang ada kawan disolatkan, keluarga tanggung jawab. Kang Abi tanggung jawab, sepuluh datang. Ulang ada kawan pidato aja kan? Sepuluh datang, putrana Abi tanggung jawab bapak sekalian. Begitu. Tamu jangan mak rumu bisa itu kebijakan tadi. Tamu dibejakan, Aduh guys saya niat, keluarga tanggung jawab oke, jadi bebas kan itu. Di tanggung jawab mata budaknya nu nyapaatan teh eta wala dun solihun urang mah missing cukup malah main kieu mun bapak abdi teu cukup utangan pakai mayat abdi sok abidkeun supaya jadi lunas eta anak nu soleh ini ke mayat utang kalau dicopot dijual bener gitu kan setengah ngalamun wae lah. Ulah bika kitunya. Jadi ulah asa pada contoh Rasul kieu dina situasi kumaha Rasul teh. Gitu. Ulah asal-asalan pada Rasul kitu urang nuturkeun gitu. Jadi tinggal di dina situasi kumaha sabab contoh ti Rasul teh teu hiji seueur. Gitu. Jadi aya manhaj, aya madhab. Manhaj jalan nu jelas ti Rasul aya hujahna kajenting beda-beda. Nu matak jalma anu geus ilmuna cukup makan tara cuat jawab cara nentang amal batur. Naon sabna dalilna eta apa? Puasa ayeuna apal, isu puasa apal dalil. Idza dakhala sahru fi asnain nahar yajibul imsak fihi. Puasana teh heula bisa nyepel kalau sekali rosidi. Jadi puasana dina ijtima, isu kan puasana ijtima. Nganu laki ori puasana panuri, ori milu berbaran ijtima. Eta nu teh make ilmu mah. Mata aya nu puasa ayeuna apal dalilna, isuk apal dalilna. Sabab cek Ibnu Hajar leuwih ti sadarja lamun ngaku ningali jalma anu henteu inkisah bohong eta, teu dipercaya. Lamun ningali sadarja. Lamun dua darjah ka ditu bener ketingali ku mata telanjang ieu. Tapi lainna teu coba alat kan lainna. Tetep kudu riweun nya eta mah. Rek milu kanu ti heula sok, rek milu kanu paneuri sok. Ulah mikiran paheula jeung paneurina. Atak bisi abage kamu mah. Pada puasa ti heula dimasalahkeun. Itu. Da aya keteranganna di kisah palan maupun teu dimasalahkeun. Tah aya kitabna. Bisi kuring di bawah. Idza dakhala sahru fi asfa'in nahar yajibul imsak fi. Daripada kudu imsak di tengah poe geus sahur di malam. Tak heula batur kepuasaan berarti anu teu lain puasa. Gitu. Jadi tetep eta ge aya kateranganna nanti itu. Aya anu di mana ijtima sampai maghrib isu puasa, di mana ijtima pada maghrib isu deui puasa. Mata bulanna geus gede ka ditu. Tapi dak engke lebaran ge paneuri ka ditu. Teu naon. Waktiru li rujatihi kan gitu. Sumu li rujatihi. Itu waktiru li rujat. Jadi puasa ruyat saum puasa ru'yat lebaran ulah puasa ru'yat lebaran ijtima. Pinter kode gitu mereka. Tadi puasa milukan paneuri lebaran milukan itu ulah. Ulah kan. Enggak apa. Aya dalilna geus dibikeun dalilna. Dari dalilan gua apa dibahasakeun. Pak, anak disalahkeun pamarentah poe Rebo abdi poe Salasa, Rebo ge abdi puasa, nya teu disebut nurut ke pemerintah. Oh,
Oh, cenah teh. Nah, kono tabah hujan teh. Abdi ge nurut sama pemerintah, buktina rebo di puasa. Tah ngalamun rebo nak mun puasana Kemis, bener eta mah nentang pemerintah cenah. Oh nya cenah. Kayu Pak kitabna. Tik ngaji ilmu falak teh ngan ukur takribul maksud jeung salamana yeureun nunggu. Ngaji ilmu falak teh batur mah ilmu falak teh loba tadkiratun nafi'ah, khamsatur rasail, bahjatul wasail. Taysir, batur mah kitab falak teh sajabat takribul maksud jeung salamana yeureun. Tah ieu kitabna ikhtilaf ta para ulama di dia. Dibikun, diangkutkeun ka depan ke dia. Duka dibaca adukan tuh. Terjadi masalah deh lebih kaya nama. Palingan dipolitikan mah, sampai gak bisa jadi salah malah bener lah. Sangka tentang pemerintah. Cimpuri di pentas, kalau ngalaporkan apa, sok pejakan, awulah cenah, nggak saya cenah sekitu. Mau nggak jadi ributnya. Gitu kan. Ayeuna tahapan proses ti mahjubin nepi ka jadi muqarrabin. Aya 7 tahap. Yo sia menceritakeun tingkahna jalma hate anu juhud. Seperti itu. Proses ti mahjubin nepi ka jadi muqarrabin aya 7 tahap. Hiji, teungit waham jeung hoyali sabab datang makrifat kana hate. Malaya juhud dan aya marifat makan hati. Si kudu juhud kan itu marifat mau bisa juhud. Sabab naon? Waham jeung hoy yali nu diturkeun. Dina hate pinu ku waham sangka salah. Hoy yali hayalan. Nuturkeun hayalan terus. Mau bener hirup mah. Melaksugan dina meureun. Leungit waham jeung hoy yali sabab datang ma'rifatullah. Ji prosesnya. Salagi marifatan datang waham jeung hoyali mata hirup di dunia liur boro-boro boga duit teu boga duit boga liur naon sabna lompang dina waham jeung hoy sangka salah jeung hayalan teh perkara nu disawang aya padahal eueuh sugan aing kudu kieu ngarah kieu banyak sugan di dieu teh ari ngaran sugan dipelak dina meureun atuh puguh kalau batu kejadian malah kelamun hiji kan matak pantas Ibnu Ruslan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqo matak ilmu ma'rifat ilmu manfaat ilmu ma'rifat naon jawabna segala perkara lamun hate teu ma'rifat malah manfaat ya gitu kan boga beunghar boga ilmu boga amal teu ma'rifat malah manfaat kabeh teh. Jawab manfaat teh ka bawa kunuan mana ilmu anu manfaat ilmu makrifat. Matak ilmu mangan hiji mengenal Allah. Di mana geus mengenal Allah mah geus malayalus sakabehna oge. Keur manehna dunya akhirat malayalus. Di dunya jadi bang balu, di akhirat jadi bang balu ribut. Matak ari dikubur pangeulan ditanya naon? Man rebu kali? Oh, anu teu makrifat bisa ngajawab Allahu Rabbi mah. Oh, ditanya man rabuka teu bisa ngajawab teu ditanya salat henteu teu ditanya sedekah na kali jegur disiksa naon kudu nya salat na sedekah na imah di mana pamajikan sa teu kudu nya sejegur ngalamun ditanya man rabuka ngajawab Allahu Rabbi tak kakara dihitung pamajikan saperiji maneh tuluy diperlakukeun kumaha anak saperiji kumaha dipasantrekeun henteu tatangga saperiji kapilaraan tena mitoha bukan seperti dihormat mitoha nah eta mah jadi masalah geus man rebuka ngajawab ari geus ngajawab mah teu kudu dipikir deui kan malaikat enteng kari alung-alungkeun geus kudu riba geus boga iman mah malah bener kabeh salat bari teu iman bener mah marifat geus kayak boga ilmu teu marifat malah manfaat. Boga harta teu marifat malah manfaat. Aya teh harta nu manfaat ditasrupkeun di jalan Allah sabaya marifat cenah. Lamun jalma teu boga marifat cadu mah bisa nasrupkeun harta di jalan Allah. Matak jalma nu bisa mangapkeun mereka 10 juta sanggup pas arek meuli kitab 25.000 setengah modal mikir.
sabab naon teu nyaho Allah gitu. Jadi hartana teman udah dibejaan batur teu nyaho Allah mah euy teu manfaat sakabehna ge gitu. Anu bejaankeun batur teu ngaji gitu. Karunya sugana mikir. Disangkana bakal manfaat itu makrifat nu teu nyaho Allah. Tuh iman. Percaya ge lain iman teu nyaho Allah mah. Percaya teh Allah Taala nu marentah salat percaya, ngan teu nyaho ka Allah na lain iman. Salah. Batal imanna batal kepercayaan. Jadi iman teh lain percaya, percaya nu dohir tina makrifat, eta iman. Matak dina kitab Syabrul Iman disebut iman teh wal muradu bil imani at-tauhid wal ma'rifatu. Jadi maksud ku iman teh tauhid jeung ma'rifat. Rukun ma'rifat sabaraha nekadkeun kudu bener, lu tekadkeun akur jeung buktina. Nekadkeun bener aya Allah, tapi lu tekadkeun Allahna genderowo, salah ma'rifatna, lain iman percaya Allah nu nyieun langit jeung bumi. Lain iman. Nekadkeun Allah kan Allah nyawahan hidrok jajin teu mafikun lil waqi'i batal sawab rukun ma'rifat batal ma'rifatna batal imana abadil abadina narakana teguna salatna jeung jagalan mata iblis mah pangulah-ulahna ngaji ma'rifat kenapa salat sih itu salat kuto nyen masjid palus-alus ngan lo sina nyahoan Allah da manfaat ieu teh nyaho Allah sharingna jeung nafsu kan. Jadi marifat. Kedua, zikir bareng jeung tafakur. Kedua prosesnya zikir jeung tafakur. Geus makrifat zikir jeung tafakur. Nu bisa zikir jeung tafakur teh nu makrifat. Mun jalma teh teu makrifat moal zikir, asok inget kan teh nyaho. Ingat kaki Umar waktu itu wau. Oh, ingat kan tanya mau. Matak buka Mekah yang kene nu anggeus eta nencan. Nah, saya can nyaho nencan mah. Tapi nu anggeus ka Mekah mah, hayang deui ka Mekah lobatana nu. Itu kan. Tuluy zikir jeung tafakur. Datang idtiror. Tuluykeun kuat himmah usul. Nu kuat himmah usul zuhud. Katilu juhud. Prosesna nepi kana juhud tina ma'rifat teh kumaha? Dzikir sarta tafakur timbul idtiror, sanggeus dzikir jeung tafakur. Sanggeus idtiror butuh ka Allah, sanggeus butuh ka Allah himmah usulna kuat. Coba butuh nangan ka Allah unggul maka hata yang usul ka Allah. Di mana harapan geus ka Allah unggul disebutna zuhud, mata katilu zuhud. Artikan juhud gara sederhana bahasana. Mundur tina ladatun ya, muru-muru manfaatun ya. Jadi niangan dunia rek niangan manfaat, niangan nikmat tina dunia, tapi rek niangan manfaat tina dunia. Mata kajeun teu nikmat asal man duit urang meunang, nikmat dibikeun nikmat di dahar urang. Dijawab manfaat mana dibikin jeung di dahar kurang? Urang mah geus wareg, batur lapar, manfaat keneh batur, bikin ka batur teh ka urang. Ta eta zuhud datena. Ieu mah nu aing kudu dahar ku aing batur ripu ge urang wareg acicing we, hubudun. Ubudunnya Allah imah usul. Nu Allah imah usul teu boga idtiror. Nu matak murid sadik anu rek jadi waliullah nu dipinuhan idtiror hatena ku Allah. Murid sadik anu teu dibere idtiror ku Allah mah eta mah cacing calak. Disieuleuh mah yang teu milu ngengok. Teu milu megar, sabeur cacing calak. Murid jalania. Nah, itu kan. Opat. Sanggeus juhud tuluy taroki jeung suluk. Nu teu juhud mah mau bisa taroki jeung suluk. Hayangna ge moal. Jadi nu taroki jeung suluk teh jalma anu zuhud. Sabab jalma anu teu zuhud sahwatin nufusna kuat, hatena diringkus ku sahwatin nufus. Teu bisa leumpang ka hateup.
lempang menuju Allah nu teu diringkus sukuna. Urang mun diringkus suku bisa lempang mah. Hata diringkus ku syahwat nafsu sabab teu boga zuhud. Moal hayang-hayang acan boro-boro taroki jeung suluk. Nu anu taroki jeung suluk teh anu taroki jeung suluk teh naon dua, taholi jeung tahali. Micenan sifat nu goreng ngadatangkeun sifat anu halus. Ngabiasakeun dina perkara nu halus nyingkahan sifat nu goreng eta taroki jeung suluk. Bisa kitu mun teu mujahadah teh. Mun teu merangan nafsu bisa kitu mah. Mata hakikat taroki jeung suluk teh mujahadatun. Praktekna mujahadah miceun nu goreng ngabiasakeun nu halus. Taholi sareng tahal. Jadi hakikatna taholi jeung tahali teh eta teh taroki jeung suluk. Kalima wasilin usul lagi lempang menuju Allah. Ari wasilin mah anu tajalli eta wasilin kana afal kana sifat wasilin. Kagenep arifin jadi arifin tajalli kana dat disebutna arifin. Anu tajalli kana afal jeung sifat wasilin ngaranna tar disebut arifin. Ibaratna di ahli hakikat. Arifin mah nu tajalli dat eta disebut arifin. Tikoba kosen usul sirri ila hadratil ahadiyah ma'a baqa itamayus. Asal disusul kana dat arifin makomna. Aya nu leuwih tina arifin muqarrabin katujuh muqarrabin nu tajallidat bari ta'akul ka makhluk. Eta siddiqiyatul kubra guru mursyid tam dina kamursidanana eta. Wilayatul kubra teh muqarrabin. Matak ti mahjubin nepi ka muqarrabin teh ta eta teh 7 tingkat. Cek kolot baheula mun hayang nepi ka Allah kudu ngaliwatan langit 7. Lain tangah halu. Tapi hate taroki jeung suluk. Lempang tina makrifat, tuluy zikir jeung tafakur, datang intiror kuat himmah usul, tuluy juhud, canggeus juhud, taroki canggeus taroki, wasilin, arifin, muqarrabin. 7. Bisa jadi muqarrabin, bisa. Sawae itu kudu turunan wali. Anu mujahadatun. Lain kudu nu maca kitab bae. Anu maca kitab hese usulna. Karena teu mujahadatun. Jadi muqarrabin mah derajat waliullah mahbubin. Usul ka Allah taala teu diukur ku ilmu otak ieu. Pinter dina maca kitabna can puguh pinter dina usulna. Eta mah kuduna ta'alluqna jeung mana? Muqarrabin mah. Wasilin arifin mah ta'alluqna jeung mujahadatun. Maka Imam Al-Haddad Al-Hadrami mah sangkum ngajeblakkeun kitabna man jayyana dhahirahu bil mujahadah jayyana Allahu batinahu bil musyahadah. Sajalma anu mapaesan dirina ku mujahadah Allah maka mapaesan batina ku musyahadah. Mun hayang musyahadah matak musyahadahna jalma saukuran kekuatan mujahadatun nafsina. Aya nu teu usul kadinya aya. Kusabab naon? Kusabab Allah teu maparin tilu perkara. Ayo disebut nanti eta cek penelitian ahlul waslah. Saur penelitian ahlul waslah tingkah hate nu jadi hijab teh anu jadi hijab kana usul aya 3. Anu kau itu gede. Kalau loba hijab mah, tapi anu pangka itu badak. Tingkah hate nusok jadi hijab karena usul ke Allah ayat 3. Dia cek observasi ahlul waslah. Hiji betah cicing dina bodoh. Hati tenang dina bodoh tersebut. Cek bahasa sederhana mah tandek ngaji. Mau jadi arifin moal sing kokosehan oke kemomen. Hijab. Matak jalma nu geus teu daek yang ilmu mah ulah ngarepkeun sabada eta. Dan dengan ilmu geus teu daek. Ari segala perkara kabagjaan nu kumaha dunia akhirat aya sabangeun ilmu. Tak cek Rasul man arada dunya fa alaihi bil
Paman arudal akhirah fa'alibin hayang usul maka ilmu usul. Hayang sukses dunia maka ilmu dunia. Oh. Ayeuna geus teu resep kana ilmu dina bodo betah hijab usul. Betah cicing dina kabodohan. Sederhana kan bahasana kahartipan kurang. Ulang ada jadi arifin ngaji sedaya pun. Muka-muka bae jadi arifin ngaji tar moal. Wis ditaliti ku ahli usul gitu. Tutur nepi teh murid teh anu eta. Betah cicing dina bodoh. Qanaat bil jahil. Cekawe mulai jadi bodoh. Disebut nate tarkut tolabil ilmu. Nomor kedua yadun bakhilun. Lebar mikeun nasurupkeun harta di jalan Allah. Hate lebar nasurupkeun harta di jalan Allah. Malah jadi ahli usul. Kudu semangat, kajen teh aing lapar, moal di dahar ku aing, bala sayang loba kita surupkeun di jalan Allah. Saeta anu sok tarere usul kitu. Belaan manehna mah puasa, bala sayang loba sedekah ke masjid, ke madrasah, ke mana, ke fakir miskin. Maka anta saddaqa wa anta sa'ikun lahu. Anjeun lapar tapi batur diwarugkeun ku anjeun. Saking hayang loba ka alusanana. Jadi nu kadua bahasa sederhana kieu kan. Lebar nasorupkeun harta di jalan Allah. Ari lebar tina hate lain. Eta tingkah hate. Lamun nyaah rek mikeun di jalan Allah teh eta teh hijab usul. Mau usul. Oh bejana jalma paret masuk ke surga. Jadi arifin ge moal. Maka persepunana nasurupana dina hududin nafsi. Pasek kita surupkeun dina anu alus ceuk aloma bukan. Yadun bakhil. Lebar ngagunakeun harta di jalan Allah. Moal usul. Katilu takabur. Takabur mah warisan iblis. Numentak muka waris ku iblis moal usul. Iblis ge pinter dilaknat. Omong urang bodoh. Waris takabur. Sombong bodoh, iblis ge pinter dilaknat. Urang mah kamu ngarasa hebat diri, ini segitu. Jalma nu ngarasa hebat dirina, takabur ngaranna, moal jadi ahli usul, moal kan. Ising minta doa ke guru mursyid, ngaguru ke guru mursyid, tapi takabur teu leungit tina hate, tak hijab kan. Kujawir, terang kujawir. Mau hiji tapi teu campur. Kujawir, hijab, ndo kacingcalan kita deui. Para-para guruna teu mursyid, nu guruna mursyid ge. Takabur mah dibawa diingu terus, kada. Jadi hijab kana usul. Jadi murid sodik ge guru mursyid ge boga murid nu tuan usul. Mana nu takabur. Hakikatna lain murid. Lain sampean ahli. Matak populer di kalangan ahli usul tanda-tanda nu moal usul ka Allah di murid aya 3 nyaeta nu ku Allah teu dibere hayang jeung resep kana 3 perkara. Hiji teu hayang jeung resep kana ilmu, teu mika hayang maka cara daek diajar. Kadua teu hayang ngabantu nu susah. Terutama agama. Nu teu hayang ngabantu batur nu susah, nu teu resep kana ilmu jeung nu teu hayang ngahargaan batur. Komo ahli lah. Ahli Allah dihinakeun amal usul. Jadi hijab. Jadi hijab dina usul teh kan deh. Tilu teu hayang. Teu hayang mere kan susah. Teu hayang ngebantu kana agama. Teu mika hayang kana mata kerek ngaji. Nu kaopat teu hayang ngargaan batur sombong. Merasa dirina sempurna. Jadi teu butuh ka batur. Di mana batur datang rasana ngaganggu. Jadi hirupna susah, saperca lapis serangan. Oh. Tapi jalma anu ngarasa dirina loba kekurangan mah butuh ka batur untuk bisa urang digawean ku. Jadi datang batur teh nguntungkeun urang. Mata awal kesuksesan tawadu, merasa diri tidak sempurna, awal kegagalan
iri ngarasa sampurna singkat teu butuh ka batur rasana menang sorangan-sorangan a'udzubillahi min dzalik gagal hirupna dunia akhirat karena sombong mata pantas tilunya betah cicing dina bodoh kadua penyakit korek katilu penyakit takabur picun sing jauh muga-muga tong wa kadimautan ku Allah salagi can dibersihkeun dina tilu sabab moal usul pika maneh ge urang sanajan berusaha cara satu akal nu tilu ku Allah teu dicabut jadi hijab sa umur hidup naudzubillahi min dzalik hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sholli wa sallim daima ala Ahmad Sholli wa sallim ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinaran salam mugi kekal rahmat sinaran salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina sholli wa sallim man ala Ahmad sholli wa sallim iman ala Ahmad wa sallim minal afati wal balwa wa sallim minal afati wal balwa mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya tina pancabaya sinareng cocoba tina pancabaya sinareng cocoba
Iya